Mitra Sonata masih disarengan ku Abah Helmi dina acara ngamumule seni budaya Sunda, basa jeung sastra Sunda. Ayeuna urang ngabahas ngeunaan paribasa. Paribasa teh nyaeta ucapan matok saeutik patri nu mangrupa siloka lakuning hirup atawa pituah jeung sajabana. Pertos aya paribasa kawas kuda leupas tina gedogan, hartosna sakama-kama nganteur kahayang ngalajur nafsu asa bebas tina aturan kulantaran eueuh nu nyengker. Mun seug diluyukeun dina situasi ayeuna nalika pamarentah dina lebaran dikengingkeunana mudik tur bebas teu make masker di ruangan terbuka. Tah sakumaha ku Mitra Sonata katawis seueur jalmi bebas angkat-angkatan dugi ka pagiling gisik utamina di tempat wisata oge di tempat sanesna. Rupina salami pandemi Covid-19 2 tahun disengker teu kenging angkat-angkatan ti bumi. Mung urang kedah tetep ngajagi protokol kesehatan margi pandemi teu acan tamat. Hatur nuhun.